Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring dipihormat guru urang sadayana sekaligus ketua MUI Desa Sindang Sari Al Mukarrom Al Ustad Ona. Anu kusim kuring dipihormat ketua DKM Bapak Arif sareng jajarana. Anu kusim kuring dipihormat hadirin majelis taklim sadayana anu teu tiasa disebat gelar sareng wastana. Namun insyaallah tengirangan rasa hormat abdi ka bapak-bapak, ibu-ibu sareng ka para pemuda-pemudi miwah murang kalih anu parantos hadir dina ieu tempat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngalebetkeun urang sadayana ka golongan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sakumaha kauninga ku urang sadayana bahwa milari ilmu teh mangrupikeun kewajiban urang sadayana selaku hamba Allah umat Rasulullah. Allah moal menetapkan suatu ibadah di hukuman wajib pami teu aya kautamian anu ageng di balik ibadah eta. Sapertos milari ilmu anu hukumna fardu ain teh gaduh kautamian anu kacidah seueur tur agengna. Salah sawiosna nyaeta milari ilmu teh tiasa nganterkeun urang sadayana ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuhan Rasulullah dina salah sawios hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sahaning jalma anu menempuh hiji jalan kangge milari ilmu, maka Allah bakal masihan jalan ka eta jalma ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi urang sadayana janten ahli ilmu sareng ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis taklim rahimakumullah, adapun susunan acara dina wengi ieu nyaeta hiji pembukaan, pembacaan tawasul, tausiah, teras penutup. Urang masuk wae ka acara anu kahiji nyaeta urang buka ieu pangaosan teh ku aosan basmalah, teras disusul ku surat Al-Fatihah ngaharepkeun ridho sareng keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. Saterasna nyaeta pembacaan tawasul anu dina kesempatan ieu bade dipimpin langsung ku kersana Ujang Ardi. Waktos dinarang tempat disanggakeun. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka Ujang Ardi anu parantos mimpin pembacaan tawasul. Saterasna nyaeta acara inti tausiah ti guru urang sadayana Ustad Ona waktos dinarang tempat disanggakeun. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah ngahaturkeun nuhun ka Ustad Ona anu parantos masihan ilmu ka urang sadayana anu insyaallah janten petunjuk dina sagala ibadah, aktivitas oge janten cacaang hate urang sadayana. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, qadarullah teu karaos urang sadayana tos dugi ka penghujung acara anu berarti urang lebet ka acara penutupan. Urang tutup wae ieu acara teh ku aosan hamdalah disusul ku doa kafaratul majlis. Alhamdulillah sadaya acara parantos dilaksanakeun kalawan khidmat. Mugi-mugi sadaya amal ibadah urang sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Teras mugi-mugi digentos ku kasayan anu berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Abdi Firman Nugraha pamit undur diri. Hapunten sadaya kelepatan kata sareng sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.